Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang sadayana panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu dimana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Rekan-rekan musim kuring banggakeun Ibu Yelisa salaku guru pangajar bahasa Sunda. Satu acana diskusi di kawitan Simkuring ukeun widi kangge nepangkeun anggota kelompok Simkuring. Anu kahiji aya Orin Dewi sareng Tiara Restu salaku panyaur. Simkuring Nova Arini salaku panumpu catur dina acara ieu bade ngalajengkeun acara ieu. Para hadirin nu Simkuring pika hormat, salajengna acara pokok dina diskusi ieu nyaeta ngeunaan masker fashion anu kirang kalebet dina antisipasi penularan COVID-19. Mangga kahatur saderek Orin Dewi kangge ngandungikeun pendapatna. Manawi sakitu teh Orin dugikeun perkawis masker fashion anu mana masker fashion teh ngan ngapayutkeun rupana lain manfaat antisipasi coronana. Hatur nuhun ka saderek Orin Dewi anu tos ngadugikeun pendapatna. Salajengna hayu urang pirengkeun pendapatna anu bade didugikeun ku Tiara Restu. Tiara Restu mangga ngadugikeun. Hasil kacindekan anu didugikeun ku Teh Tiara Restu nyaeta tingkat keamananna setiap tipe masker. Hatur nuhun ka Teh Tiara Restu anu tos ngadugikeun pendapatna. Salajengna manawi aya patarosan mangga ditaroskeun. Hatur nuhun ka saderek Iman Nur Aini anu tos ngadugikeun panarosan dina sesi ieu. Mangga saderek Orin Dewi sareng Tiara Restu kangge ngawaler patarosan aya teu sih benda sejen anu tiasa dikanggo supados leuwih aman ti panularan COVID-19. Hatur nuhun tos ngawaler panarosan ti saderek Iman Nur Aini kirang langkungna nyaeta ngagunakeun kaca soca, face shield, sareng acuk panjang. Eta ge ngabandos panularan wabah virus corona. Teu karasa urang sadaya tos aya di akhir acara diskusi ieu. Hatur nuhun saderek sadayana anu atos ngiringan diskusi ieu. Hapunten pilih aya kalepatan dina acara ieu atanapi cariosan Simkuring. Hayu urang sadayana tutup acara ieu ku bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.